kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pangitan nembe parantos kasaksen ku palawargi sadayana. Pangitan simkuring teh nembongkeun khususna kanggo murangkali anu aya di lingkungan simkuring nguningakeun mintonkeun atanapi ngawanohkeun itu nama margi jarang-jarang aya nama marurang kali teh resep kana seni Sunda gitu. Minimal inti nama pangitan simkuring khususna ngenalkeun marurang kali teh sina inti nama cina resep we gitu resep gitu dina khususna kaulinan barudak dina raraga pangitan kanggo prosesna alhamdulillah eta teh kirang langkung 5 dinten Kang 5 dinten alhamdulillah 5 dinten anu luar biasa semangat aranjeuna abdi teh kalintang bingahna reueus oge ku marurang kali ibu bapak sadayana anu nembe pintar pangitan ku semangatna abdi teh ngiring bingahna reueus ningali marurang kali khususna murang kali anu aya di Gunung Koneng semangatna tinggi gitu mohon alhamdulillah pangitan kalebetna asuhan simkuring teh sanes maksad bade kumaha nya bingah we intina mah gitu ku karsana hungkul ge tos bingah ya leres bisa gitu intina mah pangitan ngawanohkeun lah ngawanohkeun ngahijikeun oh mohon aya salah sahiji wios murang kali anu pamaget teu sumping tengiringan Dai Gibran putrana sahanya saha teh Dai Gibran Abaduy putrana Abaduy tengiringan saurna nuju kirang sehat mohon kitu pangitan anu biasa mudah-mudahan sing jantan motivasi kanggo khususna murang kali sadayana kanggo khususna kanggo urang sadayana pangitan sakitu anu kepehatur atur nuhun ambu informasina mudah-mudahan tiasa kasakseni ku sadayana tiasa kauningan ku sadayana di Sunda teh seueur pisan kaulinan anu teu acan kauningan ya ambu mudah-mudahan tiasa dipelajari ulah kana HP pangitan ambu oge sanes kaulinan barudak oge aya tari payungna oge bade dipintonkeun tari islamina oge alhamdulillah bade dipintonkeun insyaallah mudah-mudahan katampi ku palawargi sadayana insyaallah turun deh atur nuhun ambu